dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nu boga kebon imal lain lalaganya ieu turun ti kayangan kayana. Akhirna tuh karena ge lalaki sugih kan bisa bae salakina digerokeun, sini maneh balanja nya ka toko ye, balanjana loba jasa